aya naon Kakang Semar Iya nun. ongkoh ieu teh urang teh ulah riweuh wae tapi demi kara riweuh kieu ngaganggu kaula bete keur ngalenyap Kakang Semar laras sapunten we agan dia pun anak ongkoh dijaga tapi picarekeun wae cepot tahu di bulan ulah loba heureuy maneh pocing inget sasangat-sangatna leuweung malawi sangat tibatan sungut cepot sumuhun kan ulah loba ting heureuy maneh pot karasa oh iya goblok kitu naon eta dicarekan gurunungan ye aduh teh teu nyeri hate lain urusan nyeri hate dicarekan ye teu nyarekan ge teu nyeri hate teu sieun kumaha dengekeun bisa nyarekan dana kumaha oh si mak cicing pot nglobat teuing neureuy lain neureuy heuh beda jeung juragan Bima nya ngamuk ge kumaha cicing sia cicing liang tai teh ngarempot nyot liang tai teh juragan Arjuna mana kitu ning cicing pot baheula we urang ceritanya ka mana ieu ngadongeng ieu dewek teh baheula jeung juragan Bima juragan Arjuna jeung juragan Bima keur leutik ku dewek teh dibawa tunggu pare kabeneran pare teh keur panen hari teh dibawa tunggu pare moe pare dina deselan teh tuluy juragan Bima mah lamun aya hayam macokan kena pare teh euy kumaha sia hayam cereng hayam jeung ngacreng 3 tahun teu ngenog naha dari pencit wae jeung jalu ongko di tuluy juragan Arjuna ku bacing lamun aya hayam macokan kena pare kumaha sieu ayam teh nyingkang anu modal Kakang Semar Iya nun. kadangu meureun ku Kakang Semar si cepot gede bohong naon teh kan pek pikir ku Kakang Semar pan sidik kaula teh anak raja manya moe pare